Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Kumaha? Masih saraum teu adik-adik? Mugia dina ngajalankeun ibadah saumna sing aya dina kalancarannya. Di edisi 58 ieu, dongeng anu bade dipedar teh judulna Kuat Nepi ka Magrib, yasana Abdul Qohar, pangarang anu nganjrek di Ciamis. Urang aoskeun heula biodata narasi pangarang. Namina Abdul Qohar, lahir di Ciamis ting 18 Juni. Abdul Qohar teh mahasiswa IAID Ciamis, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Seratan anu kantos midang di antawisna sameme sare artikel Islam Surat Kabar Mingguan Basa Sunda Galura rubrik Auhan Kalam 2020. Geus biasa online artikel pendidikan Surat Kabar Basa Sunda Galura edisi Minggu 3 Februari 2020 hiji. Nyieun kahadean artikel Islam Surat Kabar Basa Sunda Galura edisi Minggu 3 Maret 2020 hiji. Mika resep tadarus artikel Islam Surat Kabar Basa Sunda Galura edisi Minggu 5 April 2020 hiji. Babagi ilmu artikel Islam Surat Kabar Basa Sunda Galura edisi Minggu 4 Juni 2020 hiji. Mere dahareun Mangle edisi 2838 rubrik pengalaman para mitra. Rucah Carita Pondok Majalah Sunda Midang edisi Mei dugi ka Juni 2020 hiji. Nempok aya rasa hahaha Mangle edisi 2843. Google Classroom PPM Mangle edisi 2848. Anak Carpon Galura edisi 3 September 2020 hiji. Lelet Carpon Rumaja Mangle edisi 2852. Micinta Rasulullah Auhan Kalam Galura edisi 3 Oktober 2020 hiji. Elat Mangle PPM edisi 2860. Eta soranaon Mangle PPM edisi 2863. Nyingkahan ngedul Galura rubrik Auhan Kalam edisi 4 Desember 2020 hiji. Aya duaan Majalah Sunda Midang rubrik Carita Pondok edisi nomor 200 genep. Carios ngeunaan tamat nepi ka magrib nyarioskeun tokoh kuring anu sakolana di kelas hiji SD. Ti RA keneh tos diajar saum. Harita mah mun dugi kalohor. Tah dina sasi saum ayeuna tokoh kuring teh hoyong tamat saumna. Cing kinten-kintena kiat moal saumna nya. Saena dangukeun dugi karengse. Adik-adik, patalina sareng sasi saum aya sababaraha kautamaan dina ngajalankeun ibadah saum di bulan Ramadan. Hidup sadana hoyong terang? Yuk urang tataan. Kautamaan saum dina sasi Ramadan di antawisna hiji diangkat derajatna. 2 nebihkeun godaan setan. 3 pahalana baris dilipat gandakeun ku Allah. 4 dihapus dosana. 5 ditebihkeun tina siksa api neraka. 6 bakal dikabul doana tur sagala kasayana baris dilipat gandakeun. Tah eta kautamaan ibadah saum dina sasi Ramadan. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana?
Kuat nepi ka magrib, karya Abdul Qohar. Ayeuna umur kuring 7 tahun, sakolana kelas 1 SD, 2 tahun ka tukang mah sakolana di Raudatul Atfal. Basa keur sakola di RA, geus diajar puasa. Salila 2 tahun puasa teh nepikeun ka wanci duhur. Kapirang muadzin ngumandangkeun adzan duhur, langsung buka puasa di kamar. Sieun katempuan ku batur anu masih parwasa. Sanajan kuring budak keneh, geus buka puasa tara nyirikeun geus buka. Ku ema jeung bapa dicaram bebeja ka sasaha, ka asup ka teteh. "Ma, puasa ayeuna mah rek nepikeun ka magrib," ceuk kuring ka emak. "Kuat kitu?" emak tumanya. "Insya Allah kuat," kuring nembal. "Sok atuh, janari engke daharna sing wareg, sing loba nginum. Kade poho minum susu jeung vitamina," bapa ngingetan. "Tong poho niatna," teteh milu nyarita. "Geus bisa niatna?" tanya bapa. Langsung kuring macakeun niat puasa kalayan pasehat. Lengkep jeung tarjamahan ku basa Sunda. Bareto mah can pati apal. Matakna harita mah ari niat puasa teh sok dipapatahan ku teteh atawa ku kolot. Geus diajarkeun niat puasa di sakola agama. Tadi di masjid maca niat puasa babarengan jeung batur. Tabuh 3 Janari kuring geus nyaring. Si beungeut jeung ngosok huntu. Bapa keur ngaderes Al-Qur'an di patengan imah. Teteh jeung mamah keur nyangu jeung barang asakan pikeun nyiapkeun sahur bareng. Rasa tunduh teu karasa deui, sabab tadi peuting gura-giru sare. Geus asak mah sangu jeung deungeuna, kuring sakulawarga dalahar bari diuk dina kursi nyang hareupan meja makan anu rubah. Kuring kudu dahar sing wareg supaya sapopoe kuat puasa nepikeun ka magrib. Loba deungeun sangu saperti sayur asem, goreng tempe, kurupuk, pais asin peda, kulu peuteuy jeung goreng daging hayam. Beres sahur langsung mandi, teu miduli katiris. Ulah sare deui kudu gancang indit ka masjid pikeun salat subuh berjamaah jeung miluan kuliah subuh. Emak jeung bapa baru ngaheun nempo kuring jeung teteh rajin ibadah. Awal bulan puasa, kagiatan diajar di sakola pere. Sabalikna ti masjid, kuring jeung teteh mantuan emak barang gawe di imah. Batan ngomeh HP, kuring leuwih hade sasapu di buruan imah. Awak jadi sehat, jeung sok teu karasa ari aya kagiatan mah waktu teh. Batan cicing wae sok kalah karasa kesel, karasa lapar, jeung waktu teh sok asa lila majuna. "Lapar teu?" tanya emak. "Henteu, masih kuat," jawab kuring tandes. "Hebat," teteh ngacungkeun jempol. Sanyana kuring teu ngarasa lapar. Asa areungap keneh ku dahar sawaregna tadi waktu sahur. Bisi tunduh mah, duh gue sare. Titah emak nalika kuring rengse ngalaksanakeun salat duhur. "Moal, kapan rek ka masjid?" kuring nolak. "Nya mak, kapan rek aya kagiatan Ramadan?" cek teteh anu keur make tiung pasmina. "Oh, jung atuh," cek emak karek ngingetan. Kagiatan ngaji sasari mah sok tas asar. Ayeuna mah tas duhur di mimitian. Kuring siap ngaji di madrasah anu materi pangajarna pasti loba ngeunaan materi puasa jeung ibadah sejenna di bulan Ramadan. Disagedengeun ngaji Quran sangkan leuwih lancar. Malah cek teteh mah rek aya tadarus Al-Qur'an babarengan. Kana maca Quran, kuring geus lancar. Ayeuna wae geus juz 2. Ari bapa mah keur digawe di toko, mulangna engke burit.
Sajam deui ka waktu buka puasa, cek kuring. Gerak kacai atuh, titah emak. Siap, kuring ngajewang anduk. Bapa geus mulang ti pagawean. Emak geus rengse popolah. Sararea geus marandi. Harita kurang leuwih 30 menit deui ka waktuna adzan magrib. Budak bapa kuatan puji bapa. Sugan teh rek nepikeun ka asar puasana, cek emak. Kapamang mak dugi ka asar mah, tembal kuring. Babaturan hidup mah loba anu can kuat dan puasa nepikeun ka magrib teh, cek teteh anu sakolana kelas 6 SD. Malah aya nu embungeun puasa, cek teteh oge. Ih, nah geuning kitunya, kuring ngabiri gidik. Hidup duaan mah kudu geus ngabiasakeun puasa ti leuleutik. Ibadah ti bubudak sangkan jadi kabiasaan nepi ka gede. Bapa mamatahan. Bari nungguan datangna waktu buka puasa, kuring sakulawarga lalajo TV. Dina TV aya acara nepikeun tausiah. Alhamdulillah, sararea ngucap hamdalah waktu kapireng Mang Ayo nguningakeun yen geus cunduk waktuna buka puasa. Kuring bungah kacida. Puasa munggara nu tepi ka wayah magrib. Kuat geuningan. Mugia sabulan lilana kuat nepi ka magrib. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.